Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Denge ngaran Andaru puguh we Rasanti jeung Sandika jadi kaget pacampur jeung bunga. Sabab sakumaha ceuk katerangan ti diusih anu ngaulaan Saraswati. Jagongora anu ngaran Andaru teh nyaeta anu geus mawa Saraswati. Tapi Rasanti jeung Sandika boga pamikiran anu sarua. Harita teu waka ngawanohkeun heula dirina masing-masing. Dina sikapna anu tenang tapi tandes dina caritaan harita Sandika nyarita ditujukeun ka Andaru. Andaru, kuring duaan memang lain warga lembur. Tapi ningali kana tindakan anu dilakukeun ku Andika, jelas tindakan anu memang sawenang-wenang. Tur dilakukeun ku awewe kolot anu jelas aya di pihak anu lemah. Tapi kalaka dirugikeun ku Andika. Sakunama Andaru, Andika teh boga rasa karunya ka Simawarung, Andaru malik ambak ka Sandika anu dianggapna geus pipilueun sarta ngatur ka dirina. Andaru mulalang ka Sandika betus nyarita. Yah, si laing duaan mangrupa jalma asing ke dewek mah. Sakuduna si laing duaan teh ngarti dewek bebas rek ngalakukeun tindakan non we oge. Jadi si laing duaan teu kudu make jeung ngamasalahkeun sagarupa ngeunaan tindakan anu geus dilakukeun ku dewek. Leuwih hade si laing duaan gancang nyingkah montong ngadaguan ditindak ku dewek sia. Ya Santi geus rek nangtukeun sikapna pikeun ngalakukeun tindakan ka Andaru, tapi dihalangan ku Sandika bari ngomong lelaunan. Tenang heula Anti. Keun Kang dikawe anu bakal nghareupanana ieu mah. Anti mah mending keneh nenangkeun heula kaayaan si Mawarung we nya karunya tuh. Anu jelas bari kasempatan keur Kang Andika pikeun ngungkulan ajen pangatil si Andaru nya. Keun Anti mah tenang. Mun geus bisa diungkulan ku Akang bakal dikorek kateranganana pikeun mastikeun ngeunaan Ibu Raswati nya. Rasanti ngarti kana caritaan anu jadi salakina. Harita terus nyampeurkeun ka Simawarung. Asup ka jero warung ngupahan Simawarung anu keur numbar kasedihna. Mak, tenang heula we nya mak nya. Emak tong nangis. Adi sareng pun lanceuk moal bade ngantep ka emak ya mak nya. Anu tos jadi korban tindakan si Andaru anu sawenang-wenang, sok tong nangis ya mak ya. Bade kumaha tiasa tenang atuh Nyi Mas. Ampun kalau mama paya tangan pengawasan Nyi Mas. Dagangan emak diawut-awut, dialung-alungkeun. Padahal emak teh nanti ya perasaan wajar we minta dibayar urut dahar mah. Ilaharna memang kitu atuh Nyi Mas. Tapi ieu mah ditagih teh kalah ka amak-amakan, siga nu kerungsing jeung urang maring eta jalma teh.
malahan ngancan di duruk cenah. Sakieu warung manggeus ngeyeng teh. Sabelah diganyel ku jublag. Kumaha we atuh Nyi Mas nya? Da masa baraha mun mayar ka emak mayang eta kauntungan nusa seureun sabeuneureun keur emak keur nyambung sirup eta Nyi Mas. Abdi ngartos mak. Abdi ngartos kana kaayaan anu karanapan ku emak dina waktos ayeuna. Tapi emak sing tetep tenang nya mak nya. Pun lanceut tuh itu teh pun lanceut sareng abdi mak. Ayeuna anuju nguruskeun anak ya mak ya. Rasanti harita nenangkeun jeung ngupahan kaserina si Mawarung anu harita nyaritakeun jago ngora anu ngaran Andaru teh ditagih urut daharna. Tapi kalau kaji terus ngambek, siga anu kerungsing jeung murang maring. Sedengkeun Andaru harita anu pahareup-hareup jeung Sandika keur nyarita deui. Si lain kudu ngarti sia. Eueuh ti dituna dewek make kudu ngaganti sagarupa karugian si Mawarung anu diakibatkeun ku tindakan dewek. Sabab bangna dewek kalakukeun tindakan saperti kieu lantaran kasinggung ku caitan wabalak si Mawarung anu geus nagih urut dahar ka dewek anu matak dewek marek ganti naon make jeung marek ganti rugi sagarupa ayeuna geus waktu dewek ini kieu. Andika teu bisa indit kitu bae Andaru. Samemeh bisa mereganti rugi ka si Mawarung. Mangka kuring ngarasa boga tanggung jawab ngabela si Mawarung anu lemah. Jadi kaceuneukeun mah ya memeh Andika indit kudu bisa ganti rugi heula kana boga warung karunya Andaru. Si geus kolot mungkin nya teu dianalkeun bae jeung teu sabaraha meureun katingali daganganna oge. Ita dianalkeun pisan cek si Mawarung oge keur nyambung hirup lain kena naon. Andaru jadi asa ditantang tarung ku Sandika. Harita langsung nangtukeun sikapna pikeun ngalakukeun tindakan ka Sandika anu dianggap geus sok jadi pahlawan. Neuteuf seukeut ka Sandika harita Andaru terus nyarita. Ya. Si lain jalma asing anyal pinanggih. Wani nyarita kawas kitu patut ka dewek sakoplok. Nganu hati si lain teh nangtang kaributan jeung dewek mun kitu mah sia. Mun sikap si lain keukeuh wae kawas kitu, tarung jeung dewek di tempat lega sia. Dinu lega sia tarungna. Heya! Andaru nantang tarung di tempat anu lega. Dua jirim cing curelat perlu ke tempat anu lega. Dua jirim adu hareupan. Andaru langsung ngawangun pasangan. Musirkeun paneutupna kanu jilawan betos carita. Si lain sok jadi pahlawan sia. Coba-coba nyieun masalah jeung si Andaru. Buktikeun kamampuan si lain. Tadas dia kurang ajar. Jurelat culung Andaru miheulaan majuna rajang. Panarajang Andaru tacan ngagunakeun senjata pedangna. Sandika harita ngimbangan panarajang lawan ngagunakeun ulin karuhunan jeung jurus balagedideg. Kacepatan gerak Sandika nu ngagunakeun jurus bayu panglumpuh ulin karuhunan. Ngajadikeun dua kali panarajang lawan teh bisa disingkahan ku Sandika. Sauhiu-hiu plus. Sauhiu-hiuar plus. Saterusna Sandika dina ngalakukeun panarajang balasan ngagunakeun jurus balagedideg nu tata gerakna kawilah ngabingungkeun nu jadi lawan. Sabab arah sasaran panarajangna anu sulit ditebak. Panarajang balasan anu kahiji bisa dipendung ku Andaru. Darig-deg sarjuk jeblos.
Tapi panarajang anu kadua mangrupa sodokan leungeun kencasan jika kana beuteung lawan geus teu bisa disingkahan. Darig-darig sak hiuk sodok beuteung deg ngek deh. Yalah, seueuh senam. Andaru ngagero kaget balinahan ka nyeri. Terus ngahayungkung mundur sabalengkah ka tukang. Gancang Andaru ngajaga kasaimbangan badana. Hayungkung darig-deg raneg Andaru mancuhkeun tangtunganana. Andaru langsung nangtukeun sikapna pikeun neruskeun tarungna harita terus mesak pedangna. Bari ngawangun pasangan nyarita nganu ancaman kalau jadi lawan. Deleh ku si lain sia. Ieu pedang dewek anu marengan dewek dina mangsana kalangan di dunia kajabaran. Geus loba ngakan korban. Anu matak si lain ngontong ka tuhung sia. Mun sakedeung deui bakal nyusul jadi korban kabenangan ku sabetan senjata pedang dewek deuleu. Dina sikap anu tetep tenang, tapi tandas dina carita anana. Harita Sandika malas tetepan lawan, baitus nyarita. Kuring muareka rasa rempan. Kuring muareka rasa sentar ku ancaman Andika Andaru. Anu jelas kuring bakal upaya sakuat tanaga pikeun ngabela diri. Demi ngabela pihak anu lemah. Jadi Andika tuh kudu ngagigilakan dilawan sagarupa Andaru. Cada sakurang ajar. Si lain geus moal diberi ampun ku dewek deuleu. Si lain bakal jadi korban anu saterusna ku sabetan pedang dewek. Padah sia. Jorelat culung Andaru beuki bedah amarahna. Harita mihlaan majuna rajang bari metakeun pedangna samuhiuk kacepatan gerakanna leuwih dironjatkeun sarta panarajangna jadi leuwih garang. Sambaran sabetan pedangna ngarah kana anggota badan lawan. Tapi gabungan ulin karuhunan jeung jurus balaga digdeg anu digunakeun ku Sandika mampu nyingkahan runtuyan panarajang lawan mangrupa 3 kali sabetan anu ngarah kana anggota badan lawan. Saukyuk trelat plus. Saukyuk tingkrak plus. Saukyuk daligdeg plus. Kacepetan gerak dina jurus bayu panglumpuh ulin karuhunan. Diselang ku jurus balaga digdeg ngajadikeun panarajang Andaru teu bisa kena kana sasaran. Andaru ngeureunkeun heula panarajangna musirkeun perhatian ka nuju lawan bari ngomong dina jero hatena. Kurang ajar. Jero pasangan, jero panarajang sabetan pedang aing bisa disingkahan ku ieu mangkaluk ieu momalak teh. Padahal anu digunakeun ku aing teh jurus pedang kalabang ireng. Anu sok sanajan tasan kasangking sapinuhna. Tapi saila aing makalangan kawilang langka lawan anu mampu nyingkahan sabetan pedang aing. Sayang mangkeluk sabenerna teh nya. Andaru ngarasa penasaran hayang gancang bisa ngabinasakeun anu jilawan. Andaru asa terpercaya mun jurus pedang kalabang ireng nu digunakeun ku dirina sok sanajan tacan kasangking sapinuhna. Tapi salila dirina makalangan arang langka lawan anu mampu nyingkahan runtuyan panarajang sabetan pedangna. Andaru ngawangun di pasangan ngagunakeun jurus pedang kalabang ireng anu leuwih ampuh baltos ngumbar caitaan kan jilawan. Kemampuan ilmu pangenteng badan si lain cukup lumayan. Nyata mampu nyingkahan sabetan pedang dewek. Sok sanajan bener si lain bisa nyingkahan 3 kali panarajang dewek. Tapi ieu tarung tacan naon-naon deuleu sia. Sakali si lain kabenangan ku sabetan pedang dewek bisa dipastikan si lain bakal binasa sia.
Sandika dina kayaan sagadiri harita tos nyarita. Andika sakuna mah sadar karena kesalahan anu geus dilakukeun Andaru. Anu matak leuwih hade Andika tanggung jawab karena tindakan anu geus dilakukeun ka si Mawarung. Ulah tarung tepikeun kaayaan jadi korban. Anu jelas kuring teu boga karep hayang nandasa ka sasama. Malah Andika tuh kudu ngarasa era mun ngaku karena kesalahan anu geus dilakukeun ku Andika. Wani kasih Mawarung asa gitu geus kolotna cing atuh boga pikiran. Mun kitu si ma teh warungna teh rongkah ieu mah tingalikeun. Sandika ngingetan ka Andaru leuwih hade tanggung jawab karena tindakan anu geus dilakukeunana. Tarung anu lumangsung teu kudu tepikeun ka kudu aya anu jadi korban. Sabab dirina memang teu boga karep hayang nandasa kanu jilawan. Andaru teu kudu ngarasa era mun ngarasa geus ngalakukeun tindakan anu salah. Beuki bedah amarahna Andaru. Urang ajar sia kalau kemamatan aing. Goblok. Si lain geus montong loba bacot sia. Geus jadi kapastian saha wae anu wani tarung ngalawanan dewek. Ngandung harti bakal ngajampana jadi bugang. Ayeuna ku dewek bakal dibuktikeun tanah sia. Yorela cung Andaru harita maju dina Rajang ngagunakeun meh sapinuna ilmu pangenteng badan jeung kakuatan tanaga lapisanana. Ningali nuju lawan leuwih ngaronjatkeun kacepatan gerak jeung kakuatan panarajangna. Harita Sandika ngimbangan nu jadi lawan. Sandika ngaronjatkeun kacepatan gerak jeung kakuatan tanaga lapisanana. Gerakan Sandika teu kanyahoan ku anu dilawan. Waktu leungeun katuhuna nyokot peso badi giok dina jero balik bajuna. Waktu panarajang lawan lin datang harita pedang lawan dibendung ditakis ku peso badi giokna nimbulkeun sora anu ngabrentrang. Syuk 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 trang. Bantrokan senjata ngajadikeun Andaru ngacarejeug ka dorong mundur ka tukang. Ganjang Andaru mancuhkeun di tangtunganana. Andaru rada ngarahu oge bari ngupat tina jero hatena. Anjir. Waduh, kadam cadah ieu. Si wawalak teuing saha sabenerna ieu mangkeluk teh. Om Sonda lain kieu. Si Jepri lain kieu. Saha ieu mangkeluknya? Alah. Iya kitu nu ngaranna si Api Soleh teh atawa si Abah Hakui. Tapi lain kieu dedeganana. Gerakanana teu kanyahoan keur nyokot senjata peso badina. Tarung geus lumangsung sebar jurus. Tapi masih cacan aya tanda-tanda anu jadi lawan kadese ku panajang aing. Goblok ilmu naon si kurang ajar. Ieu meureun anu ngaran murid Abah Eroh teh kitu. Alah, malah sabetan aing tacan aing bisa kena sekali-kali acan. Aing jadi beki penasaran. Kajurung ku rasa penasaran harita Andaru ngacelat di majuna Rajang. Sabetan pedangna ditakis ku peso badi giok lawan. Syuk. Di luar dugaan lawan, harita Sandika ngelakukan panarajang balasan, ngagunakeun jurus balagadig deug. Dalig deug. Siut. Peso badi giok ngarah kana beuteung lawan. Rikat Andaru ngakilirkeun badanna kagigir, bari naki senjata lawan ku pedangna. Siut. Tapi tajongan suku Sandika anu ngahantum kana kekomplongna geus sempat disingkahan. Sat hiuk dak des nyuk anjir gadah ka kamlong aing kamulangan anjir. Aduh sahaya babalak ya. Aduh. Allah
kurang ajar nyelak anjir. Andaru ngagero kaget bari nahan kanyeri terus ngadalig deug munur sababaraha lengkah ka tukang. Samemeh nuju lawan bisa mancukeun tangtunganana. Harita Sandika ngagentak luncat nuturkeun badan lawan nyusut tepus ku panarajang susulan. Tapi sok sanajan dina kayaan masih ngadalig deug. Andaru masih kena mampu naki senjata lawanku pedangna. Satyuk tang. Orokai. Pereupkeun ka Sandika nu ngagunakeun jurus geni pamatri ulin karuhunan ngahantem kana dadana Andaru. Satyuk jebret dada aing beunang deui. Eungap anjing. Aduh setan goblok. Amin-amin teuing Gusti Allah. Andaru ngagero kaget bari nahan kanyeri. Saterusna Andaru ngabangkieu mundur ka tukang sababar lengkah meh-mehan rubuh ngababangkang maring lemah. Tapi kekuatan daya tahan badan Andaru cukup hebat. Harita masih kena bisa ngajaga kasaimbangan badana. Bangkiung, dalig deug, laneg. Saterusna mancukeun deui tangtunganana bari ngarasakeun kanyeri dina dadana anu karasa semu panas pangaruh jurus geni pamatri anu ngandung kekuatan hawa panas anu ngahantem kana dadana. Bari musurkeun perhatianana ka nuju lawan. Harita Andaru hatena mimiti kaenteupan ku perasaan sentar. Sabab kemampuan ilmu silat anu dilawan tetela di luar dugaan. Geus dua kali manehna anu kabeunangan ku panarajang lawan. Sandika dina sikapna anu tanes sakali deui ngelingan ka Andaru ku caritaan. Andaru kuring sakadar nyelingan ka Andika. Leuwih hade Andika sadar tina tindakan anu salah anu geus dilakukeun ku Andika sarta ngarasa tanggung jawab pikeun mere ganti rugi ka si Mawarung. Ku cara kitu mangka ieu tarung teu kudu diteruskeun. Jadi Andika teu kudu ngahamur-hamur tanaga tepuguh Andaru sok sanajan tacan ngawasa sapinuhna jurus pedang kalabang ireng kitu deui jurus pamungkasna. Tapi manehna tacan bisa narima kana kanyataan langsung nangtukeun sikapna pikeun neruskeun tarungna ngagunakeun kamampuan jeung kakuatan panarajang sapinuhna. Andaru ngawangun di pasangan bari ngumbar caritanana. Si laing montong ngarasa geus menang angin sia. Dewek masih kena mampu pikeun neruskeun ieu tarung. Urang teruskeun sia tarungna. Dewek bakal ngadu jiwa jeung si laing. Ku dewek bakal dipastikeun pikeun mungkas humakuna ieu tarung si laing atawa dewek anu bakal kasoan jajaten. Nya ari sikap Andika kitu mah taya bayana Andaru. Tindakan dilakukan kudri Andika kukuring bakal dilayanan. Soklah deh kumaha ya. Sandika nyarita tandas mun menang kitu mun memang kitu pilihanana kudirina bakal dilayanan. Sagedeung si lain bakal modar sia, rasakeun sia. Heya! Jorela curung Andaru maju di narajang. Dapoguh ngagunakeun kamampuan jeung kakuatan panarajang sapinuhna. Teu matak aneh mun panarajangna jadi leuwih ngabayakeun pikeun nu jadi lawan. Tapi Sandika memang disaga diri pikeun ngungkulan nu jadi lawan. Gabungan jurus bayu panglumpuh ulin karuhunan
jeung jurus balagadigdeg anu leuwih dironjatkeun ngajadikeun nu jadi lawan lain bae sabetan pedangna bisa dibendung ditakis ku Peso Badik Giok Sandika, tapi Sandika waktu jingkrak ka beulah kenca bari nakis pedang lawan ku Peso Badik Giokna. Syuk sang harita suku katuh Sandika najong siku leungeun katuh lawan sardakeus ngajadikeun pedang lawan lepas tina cekelanana. Andaru kageteun tapi samemeh leungit ka kagetna harita peureut kenca Sandika ngahantem kana careham katuh lawan sat hiuk dek deh careham beunang deui jepri careham aing beunang lain ulang ajar ieu bolak aduh Andaru ngadangheuk bari ngagerunahan ka nyeri terus ngadalik deug ka tukang. Sandika ngadalik deug nuturkeun badan lawan. Dalik deug. Sangeusna deukeut terus luncat setengah badan. Kajadian saterusna sapasang suku Sandika pilih genting ngajejeg kana dada lawan anu keur ngadalik deug ka tukang. Gajeleng jejeg dada satyuk dek jadi dada aing setan jadi dada aing aduh goblok nah siapa teuing sadela Andarunan kanyeli tumerapna harita badana ngajengkang oleh ka tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana jengkang koleab kedebut saterusna rubuh maring lemah. Samemeh Andaru ngoleal hudang Sandika geus ngajelap datang saterusna deku gigireun Andaru anu masih keneh ngagoler. Tungtung Peso Badik Giok ku Sandika diantalkeun kana beuheung lawan bari nyarita ngandung acaman. Andika ulah coba-coba ngalakukeun gerakan anu lain-lain sa Andaru. Ngalakukeun gerakan saeutik we mangka ieu Peso Badik Giok bakal nembus kana genggerong Andika. Ingatkan, sok sanajan kuring teu boga karap bisa binasa kalau dilawan, tapi mun dina kayaan kapaksa kuring ge bisa ngalakukeun tindakan anu kajem. Nyata nandasa kali Andika Andaru. Andaru ngarahu oge na jero hatena. Sabab di luar dugaan ajen pangarti nu jadi lawan, kamampuan ilmu silatna tetela leuwih punjul dibatan malehna. Malah dibarung jeung ngageter hatena lantaran ngarasa sentar hatena indis ancaman Sandika jadi kenyataan. Tapi Andaru kudu narima kana kenyataan anu karandapan ku dirina masih kena boga karep kahayang pikeun neruskeun kahirupanana harita kapaksa nyarita bari sumengirnahan ka nyeri. Tenang heula tanya. Kuring rumah salah suel geus ngalakukeun tindakan anu sawanang-wanang ka si Mawarung. Kuring ngaku secara jujur karena keunggulan Andika. Kuring rumah saereh jajaten jadi bari kasempatan we pikeun diri kuring pikeun nebus kasalahan. Kuring ulah dibinasa ulah dibinasa kuring. Masih kena can bosan hirup di dunia teh. Andaru jadi ngaku secara jujur rumah saereh jajaten sarta narima kana kasalahanana anu geus ngalakukeun tindakan sawenang-wenang ka si Mawarung. Sandika saterusna mancing ku caritaan ka Andaru. Hade kuring bakal mereka sempetan ka Andika Andaru. Terus terang kuring kungsi menang keterangan ti salah seorang jalma anu ningali Andika waktu keur lempang bari mangul awewe anu geus aya umuran. Andika teu kudu mungkir. Lamun bener hayang salamet, jawab secara jujur, caritakeun ka kuring saha sabenerna eta awewe sarta dibawa ka mana. Caritakeun ngeunaan kayaan anu sabenerna. Mun teu ya Badik geus nempel kana beuheung ieu. Tinggal ngalalapkeun modar dinya.
Lantaran sieun ku ancaman harita Andaru jadi nyaritakeun ngeunaan kayaan anu sabenerna malah Saraswati aya dina pademukanana Mbah Sangkal Wulung anu jadi guruna anu aya di Pasir Gumarang. Sanesna ngarasa cukup mereka teranganana Andaru mungkas caritanana. Jadi kitu tah. Kuring ngancam lain bebohongan ya. Ya kuring ge aslina nyaritakeun kayaan sabenerna bener. Geus meunang katerangan nu pasti kitu mah harita Sandika terus carita deui. Kuring percaya kana caritan Andika Andaru. Lantaran Andika geus ngaku rumasa ngalakukeun tindakan anu salah ka Simawarung, ayeuna kuring naneskeun. Andika geus waktuna minta dihampura ka Simawarung sakaligus bari mere parurugi ka Simawarung. Anu geus dirugikeun ku ayeuna tindakan ti Andika Andaru. Sandika nandeskeun sangkan Andaru minta dihampura ka Simawarung sakaligus mere parurugi kana boga warung mun memang hayang bisa mulang dina kayan salamet. Andaru ngagugu karena caitanana Sandika harita minta dihampura ka Simawarung sarta mere ganti rugi. Geus beres kitu mah harita Andaru terus pamitan indit. Simawarung nganuhunkeun kana panurungna Sandika jeung Rasanti. Aduh Aden, Nyimas. Ma teu kinten nganuhunkeunana kana pitulung ti salira duaan. Upami henteu kabujeng aya Aden sareng Nyimas mah panginten. Warung mah teh bakal dihancurkeun ku si Andaru. Suka sugema mah Aden Nyimas tingali si Andaru dirubuhkeun dugikeun ka ngagugu kana kasauran Aden. Sakali deui nuhun Aden nuhun oge ka Nyimas nuhun pisannya ku kasayan salira duaan sing kengeng balasan we ti mantenna nya. Aduh emak bisa hirup deui beuteuna mah emak teh ting kumaha kahirupan saterusna. Ieu pikeun nyambung ti korot, pikeun nyambung beuteung, diawut-awut, dagangan dialung-alungkeun. Nuhun Aden Nyimas. Abdi sampun bojo mak. Memang tos sakedahna ngabantu ka emak anu aya di pihak anu lemah. Jadi korban tina tindakanna Andaru anu sawenang-wenang. Ayeuna mah kayaan tos tenang nyamannya, mak kantun beberes we lah. Dagangan babalatak dijelaskeun deui manya, tapi itu angin tos dialungkeun ku main ambil kotor mah atos lah. Mohon mak enjing pengen balanya deui ngada balinya manya. Sabot Simawarung habeberes daganganana anu pabalatak da puguh dialung-alungkeun tadi ku Andaru. Saterusna ku Sandika dicaritakeun ka Rasanti geus aya dina kapastian yen Andaru teh muridna Ki Sangkal Wulung anu mawa Saraswati ka pademukanana Ki Sangkal Wulung di Pasir Gumarang. Jadi gitu keterangan ti Andaru teh anti. Tadi akang ngahaja henteu nerangkeun ngeunaan kayaan urang duaan anu keur neangan laratan Ibu Raswati. Nah naon margina ku akang Dika henteu diterangkeun ngeunaan kayaan urang Kang. Janten ayeuna bade kumaha sikep tindakan urang teh Kang Dika? Ya, urang tos cegedah ngamasalahkeun hal eta anti. Langkung saya ayeuna mah urang kuntit we dina jarak anu rada anggang eta Andaru teh. Ku cara kitu urang tos teu kedah sesah deui milarian pademukanna Ki Sangkal Wulung. Anu saurna aya di Pasir Gumarang cenah anti. Kitu ari maksud akang mah. Rasantinya tujuan kana pamikiran Sandika anu jadi salakina. Geus kitu mah terus pamitan ka Simawarung sedengkeun Andaru anu lumampah rek mulang ka Pasir Gumarang henteu nyahoeun mun harita ti kaanggangan terus dikuntit ku Rasanti jeung Sandika. Teu kacatur di jalana
Waktu datang harita Andaru langsung ditanyakan ku Ki Sangkal Bulung ngeunaan hasil lakon gawena. Sok gancang caitakeun kumaha hasil lakon gawe si Laing Andaru. Kumaha panggih Ilaing jeung Sinang Bule teh? Geus dicepikeun ku Ilaing caritaan dewe ka Sinang Bule. Kumaha ceuk Sinang Bule? Ngeunaan waktu 3 poe teh euy. Rek aya datang ka dieu nulungan anu jadi nu dadi ninina. Hasok gancang jelaskeun koplok. Lain kala kang heuleung kawas kitu patut sia teh hayang didodet ku aing Andaru ha. Pugu nyata jadi kumaha atunya kieu kajena mah Ki Guru. Andaru dina kayaan paroman nguyung jeung sieun ku anu jadi guru harita